Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang warbi samudayana, alhamdulillah dina kesempatan anu ayeuna urang sadayana tiasa patepang deui dina raraga gelaran ieu carita anu pamugi, ieu carita terlepas dina babadna dina ngeunaan babad alas pringgan dina cala Pramudita. Pramudita sok disebut oge Mangkubumi upama zaman ayeuna, di mana Mangkubumi teh jadi ngaran hiji alas hiji wewengkon anu aya di Tatar Sukapura atau Tasikmalaya. Ngaran Pramudita itu kerjaan baheula, Mangkubumi zaman kiwari, zaman ayeuna. Nanging sadayana pangapunten, ieu gelaran nyarioskeun babad Pramudita paripawas sepuh tiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos. Tangtos urang Sunda apal kan eta paribasa. Makana dina pari dieu inggis ku bisi rempan kusugan, netek taraja nincak hambalan, nalungtik diri mapai bukti, nucruk walungan mapai wahangan, mimipit alit. Ngalamin ka leles cejer liat kali, landung kandungan layar aisan. Pamugi saderek sadaya dina leresan dieu ageng cukup umur jembar hampuran diteda bilih ieu babad kaluar tina bahasa tetekon. Tangtos bahasa tetekon aturan agama atawa dari agama. Da baheula mah lain itu, tapi tetekon. Yuk urang luar. Pramudita. Pramudita asal tina kekecapan pramu jeung dita. Naon pramu? Pramu sok dihartian ku ngangkat. Dita dihartian ku dat asal manusia. Sekali deui pramu hartina ngangkat, dita dihartian ku dat asal manusianya eta tanu. Lajeng Mangkubumi. Mangkubumi asal tina kekecapan mangku jeung bumi. Naon mangku? Mangku sok dihartian ku ngangkat atawa ngajunjung. Bumi dihartian ku tanu. Tina dua kekecapan eta aya hiji kolerasi zaman ayeuna mah. Korelasinya. Korelasi. Harti nu akur. Harti lempengna kieu antara Pramudita jeung Mangkubumi teh. Sajatina Pramudita jeung Mangkubumi teh hartina ngangkat harkat derajat kadudukan salaku manusia, sangkan panggih jeung kasampurnaan hirup nu tugasna rahmatan lil alamin. Eta Rasul diutus oge wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lajeng ari Pramudita atau Mangkubumi aya di Tatar Sunda. Ari Sunda aya di Pasundan. Anu pasti eta ngaran teh boga harti anu sejati, maksud anu utama. Nanging sekali deui lain rek mapatahan majai kamari. Da pisan-pisan komong gaduhan simkuring gaduhan kalungguhan, kapangkatan kadudukan. Itu
nanging yuk urang sami-sami emutan pamugi wae nu jelas ulah keluar tina tetekon. Sunda eta dicandak tina bahasa Arab tina gabungan dua kalimat antara sun jeung da. Naon sun? Sun dihartian ku kudu ngajaga anjeun, da hartina hate anjeun. Pek eta mah Sunda asa dibahasakeun suku Sunda pek. Da pasti boga dalil sorangan. Ngan dina palebah dieu Majelis Tawasul Buana Raksajaya ngahartian sun teh sun kudu ngajaga maneh, da kana hate maneh. Atuh maksud utama keresakumna urang Sunda salilana ngabogaan prinsip hirupnya eta ngaheulakeun hate daripada omongan. Dipikir heula mun rek nyarita teh sok omong lamun rek digawe da prinsipna kumaha teh tuturkeun kata hati cenah. Nah eta namun jadi dasar lamun teh mah ayeuna teu nuturkeun hate nuturkeun letah. Letah teh leutik bentukna tapi gede akibatna. Akibat letah teu sadar nalika hianat ucapan anu teu perlu keluar. Ngaluarkeun omongan anu nepikeun ka eta omongan teh nyelekit kana hate. Mun ceuk paribasa teh mah luka ku bedog tilu poe cager tapi ku letah mah seumur hirup. Nah, atuh matak nalika omongan dikaluarkeun eta omongan tanpa dipikir heula bari jeung nuturkeun kana hate pantes jeung henteu eta omongan dikaluarkeun keur urang Sunda mah kudu jadi hiji prinsip. Nah, sababna kudu nuturkeun hate mah tara ngabohong. Nya sok we ajaran ulang ngagawe goreng cek hate lakukan ulah pasti ngaranna oge hate moal ulah. Nah eta Sunda tadi Sunda aya di mana di Pasundan atuh Pasundan oge lamun Sunda ieu kalimat Arab Pasundan oge kalimat Arab eta teh tina naon kahiji pa kadua sun tilu da